Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dalamang sadayana. Alhamdulillah hatur nuhun pisan pamilaran mama eta pisan nungku Bapa dipiharap. Manaking kelas 8 sadayana urang teraskeun deui pengajaran bahasa Sunda masih dina panata acara. Nah, ayeuna urang diajar maca teks panata acara atanapi teks dina acara resmi. Nah, begituna hidup tangga buka di SSA kanggo teks panata acarana teras didamel pancen onena satya acan ngabitan diajar hi urang sasarengan ngadoa malah mandar pengajaran urang dina dengat ieu kenging hikmah sareng rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Hilap syukuran ke Allah Subhanahu wa taala. Urang masih dipaparinan kesehatan, kegiatan dina denget ieu masih biasa ngalaksanakeun pangajaran sok sanaos masih kondisi daring. Mangga ajengkeun kana pangajaran.